Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak. Dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia. Ngumpul kabeh di Banten. Nuntung nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten deh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan sejen. Di Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun jeung kusi direkam. Engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal wae lanan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Moal wae eta mah kudu ojol jeung sapi. Ajal di Cirebon, Masya Allah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Ih pembawaanna ieu. Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya di bawah kumaha teu di bawah kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Iya be ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh teu akur teh angkat. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah. Leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungitna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah, ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma, aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulawaka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajian kukuan ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari.
duaan datang kadinya naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan semua narajung kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk iya rada cager deh itu ya, rada cager. Nggak iya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Iya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa ditanya benta. Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten. Simkuring mah erek indit ti dieu ngahiyang tah didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna semu rada kemerah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lainna dibikeun. Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teu ka Banten henteu. Ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe 2 poe 3 poe kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku,
andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapat teh sakitu beta sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus